Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alaikum bil qanaati. Alaikum kudu netepan aranjeun mil qanaati kana qanaat. Fainal qanaata karena sayaktosna qanaat malun eta harta layan padu anu henteu aya beakna itu mal. Rawang riwayatkan kana ya hadis atau Tabrani Imam Tabrani. Alaikum kudu netepan aranjeun bila ilaha illallah kana ucapan la ilaha illallah wal istighfari sareng istighfar. Paktiru mangka kudu ngalobakeun aranjeun min humatina itu la ilaha illallah sareng istighfar. Fa ina iblisa karena sayaktosna iblis qala eta ngucap ya si iblis ahlaktu ngaruksak kuring anna saka jalma-jalma bizunubi ku pirang-pirang dosa wa ahlukuni sareng ngaruksak jalma-jalma ka kuring bila ilaha illallah ku ucapan la ilaha illallah wal istighfari sareng ku istighfar. Falamma itu maka tatkala ningali kuring zalika kana itu mazkur ahlaktuhum maka ngaruksak kuring ka itu nas bil ahwa'i ku hawa nafsu wahum jeung ari itu nas teh yahsabuna eta nyangka itu nas annahum sayaktosna itu nas teh muhtaduna eta anu menang pituduh kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Ya'la an Abi Bakrin katampi ti Abu Bakar. Al alimu ari jalma anu alim wal muta'allimu sareng jalma anu diajar syarikani eta dua sareng ari sakarina manusia la khaira eta teu aya alusna fihim di eta tetep di itu nas. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Al alimu ari jalma anu berilmu ida roda eta di mana-mana ngarepkeun ieu alim bi ilmihi ku ilmuna ieu si alim wajhallahi kana kariduan Allah habahu maka sieunun ku itu alim naon kullu syai'in sakur-sakur perkara. Wa idza roda sareng di mana-mana ngarepkeun ieu si alim ayu kesiro kana yen ngalobakeun ieu si alim bihi ku ilmuna ieu si alim al kunuza kana simpenan amal haba maka sieun ieu si alim min kulli syai'in dina sakur-sakur perkara. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Al alim wari jalma anu berilmu wal ilmu jeung ilmuna wal amalu jeung amarna fil jannati eta tetep di surga. Paidalam ya'mal mangka di mana-mana henteu ngamalkeun ieu henteu ngamalkeun sal alimu jalma anu berilmu bima kana perkara ya'lamu anu nyaho ieu si alim kana mangka bukti naon al ilmu ilmuna wal amalu sareng amalna fil jannati eta tetep di surga. Wa kana sareng bukti sal alimu jalma anu alim pinari eta tetep dina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Al adlu ari adil hasanun eta alus walakin tatapina pil umara eta tetep diparentah ahsanu ari leuwih alus asakhau ari berehan hasanun ari berehan hasanun eta alus walakin tatapina fil agniai eta tetep di pirang-pirang beunghar ahsanu eta leuwih alus. Al wara'u ari apik hasanun eta alus walakin tatapina fil ulama'i eta tetep di ulama ahsanu ari leuwih alus. Asabru ari sabar hasanun eta alus walakin tatapina fil fuqara'i eta tetep di pirang-pirang jalma fakir ahsanu ari leuwih alus. Atau batu ari taubat hasanatun eta alus walakin tatapina bisyababi eta tetep di budak ngora ahsanu ari leuwih halus. Al haya'u ari era hasanun eta alus walakin tatapina finnisa'i eta tetep di pirang-pirang awewe ahsanu ari leuwih alus. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Umar katampi ti Sayyidina Umar. Al ulama'u ari pirang-pirang alim umana urusuli eta pirang-pirang kepercayaan pirang-pirang para rasul. Malam yukhol itu dina salagi henteu nyampuran ieu ulama aswatana ka pamarentah wa yudakhilu jeung ngasupkeun ieu ulama dunya ku perkara dunya. Faida khol itu mangka di mana-mana nyampuran ieu ulama aswatana ka pamarentah wa dakhulu sareng asup ieu ulama adunya kana urusan dunya. Faqad khonu maka nyata geus cidra ieu ulama arusulah ka pirang-pirang rasul. Fahzaruhu maka kudu ngajauhan aranjeun ka ieu ulama.
Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis hal Uqailiyu Imam Uqaili an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Al ilmu ari ilmu hayatul islami eta hirupna pikeun Islam wa imanuddin jeung tihangna iman wa imadul imani jeung tihangna iman. Waman sareng ari saha jalma alama eta ngajarkeun ieu iman ilman kana hiji ilmu atama mangka nyampurnakeun insyaallah Gusti Allah ajrahu kana ganjaranana ieu si iman. Waman sareng ari saha jalma ta'alama eta diajar ieu iman fa amila tuluy ngamalkeun ieu si iman alamahu maka maparin terang ka ieu iman insyaallah Gusti Allah ma kana perkara lam ya'lam anu teu acan terang ieu si iman kana ma. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Syekh al ilmu ari ilmu khazainu eta pirang-pirang simpanan wa miftahuha sareng ari kuncina ieu khazain as-su'alu eta nanyakeun. Fasalu mangka kudu nanyakeun aranjeun yarhamku maka mikawulas ka aranjeun insyaallah Gusti Allah. Painau mangka sayaktosna kalakuan yuk jaru eta bakal diganjar pihi dina itu ilmu naon arbaatun opat perkara. Asa ilu kahiji jalma anu nanyakeun wal muallimu sareng kadua jalma anu ngajar wal mustami'u sareng katilu jalma anu ngadengekeun wal muhibbu sareng kaopat jalma anu mika cinta lahum ka itu anu tilu tadi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Al ilmu ari ilmu ilmani eta aya dua ilmu. Ilmun kahiji ilmu fil qalbi nu aya dina hate. Fazalika mangka ari itu ilmu al ilmu nafi eta ilmu anu manfaat. Wal ilmun sareng kadua ilmu ala lisani anu aya dina lisan. Fazalika mangka ari itu ilmu lisan hujjatun eta jadi hujah ala ibni adama ngelehkeun ka anak Adam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Khatibu Ibnu Khatib an Jabirin katan ti Sayyidina Jabir. Wallahu a'lamu bissawab.